Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratil syekh mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik wa ibnu Mu'ti radhiyallahu ta'ala anhuma nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharaini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mu'rabu wal mabniyu. Al-mu'rabu ari ieu eta babuat meretelakeun isim anu dimu'rabkeun, wal mabniyu sareng meretelakeun isim anu dimabnikeun. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal hurufi mudni. Wal ismu sareng ari kalimah isim minhu eta tetep tina itu isim, mu'rabun ari isim mu'rab, wa mabniyun sareng isim mabni. Li syabahin karana nyarupian mudnin anu ngadeukeutkeun itu syabah minal hurufi tina pirang-pirang huruf. Kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Kasyabahil wad'i nu tetep itu syabah saperti isim anu nyarupaan dina pada wadona atau bangsana atau wadona pemernahanana. Bismai jitana halna tetep itu syabahil wad'i dina isim dua nu aya dina lafaz jitana. Wal ma'nawiyin sareng dina maknana fi mata halna tetep dina lafaz mata, wa fi huna sareng dina lafaz huna. Wa kanyabatin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqorin usila. Wa kanyabatin sareng saperti nyarupaan dina pada ngagentianana anil fi'li tina fi'il bila ta'atsurin kalawan henteu aya nu napakan ku amil. Wa kaftiqorin sareng saperti dina mikabutuhna atau iftiqorna usila nu dijadikeun asal itu iftiqor. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'ardin wa suman. Wa mu'rabul asma'i sareng ari pirang-pirang isim mu'rab ma eta kalimah qad salima parantos salamet itu ma min syabahil harfi tina nyarupaan kana harap. Ka'ardin wa suman ka'ardin ari contona eta tetep saperti lafaz ardun wa suman sareng lafaz suman. Ardun mah alam zagat, suman mah ciri. Wa fi'lu amrin wa mudiyin bunia wa a'rabu mudhari'an in ariya. Wa fi'lu amrin sareng ari fi'il amar wa mudiyin sareng fi'il madi bunia eta dimabnikeun duanana itu amar sareng madi. Wa a'rabu sareng parantos ngamu'rabkeun para ulama nahwu sadaya mudhari'an kana fi'il mudhari ngan in ariya lamun kosong itu mudhari min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin kayaru naman putin. Kosong tina naon min mudhari'in tina fi'il mudhari, min nuni taukidin tina nun taukid, mubasyirin anu ngantelan itu nun taukid, wa min nuni inasin sareng tina nun jama muannas kayaru naman putina ari contona eta tetep saperti lafaz yaru naman putina. Yaruna sarieun itu istri seueuran man kajalma putina parantos dipitnah itu man. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakana. Wa kullu harfin sareng ari saban-saban harap mustahiqun eta narima ngahak itu harap lil bina'i kana mabni. Wal aslu bari qawaid asal fil mabni dina kalimah anu dimabnikeun ayyu sakana eta yen disukunkeun itu mabni. Wa min hudzu fathin wa dzu kasrin wa dom ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Wa minhu sareng eta tetep tina sapalina itu mabni dzu fathin ari anu ngagaduhan mabni fathah. Wa dzu kasrin sareng anu ngagaduhan mabni kasroh wa domin sareng mabni domah. Ka aina ari contona eta tetep saperti lafaz aina istifham di mana hartina. Amsi sareng lafaz amsi hartosna kamari haitsu sareng lafaz haitsu.
Wasakinu sareng ari mabni anu sukun kam eta lafad kam. Warraf awan nasba ja'alanna i'raba lismin wa fi'lin nahulan ahaba. Waj'alan sareng kudu ngajadikeun anjeun, waj'alan sareng kudu ngajadikeun salaresna anjeun arrafa kana i'rab rofa wan nasba jeung kana i'rab nasab i'raban kana i'rab lismin pikeun isim wa fi'lin sareng fi'il nahulan ahaba ari contona eta saumpamana lafad lan ahaba moal keung abdi. Wal ismu qad khussiso bil jarri kama qad khussisol fi'lu bi ayyan jazima. Wal ismu sareng ari isim qad khussiso eta ditangtukeun itu isim bil jarri ku sabab jr. Bil jarri ku jr. Kama qad khussiso bari saperti yen dikhususkeun naon al fi'lu fi'il bi ayyan jazima ku secara yen narima jazm itu fi'il. Farfa bidommin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Farfa mangga kudu nyirian ropa anjeun bidommin ku domah wansiban sareng kudu nyirian nasab salaresna anjeun fathan ku fathah. Wajurro sareng kudu nyirian jr anjeun kasron ku kasroh kadzikrullahi abdahu yasurru ari contona eta saumpamana lafaz dzikrullahi abdahu yasurru. Zikrullahi ari eling ka Gusti Allah yasurru eta ngabungahkeun itu zikrullah abdahu ka hambana. Wajazim bitaskinin wa ghairu madukir yanubunahu ja'ahu bani namir. Wajazim sareng kudu nyirian jazm anjeun kana fi'il bitaskinin ku sukun wa ghairu ma sareng ari salianti itu ciri i'rab Dzukiro parantos dicarioskeun itu ma yanubu eta ngagentian itu gue rumah kana yanubu eta ngagentian itu gue kana ma. Nahu jaa akhu bani namirin ari contona eta saumpamana lafad jaa akhu bani namirin. Jaa parantos datang saha akhu bani namirin dulur pamegeti turunan namir. Warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biyain maminal asma asib. Warfa sareng kudu nyirian ropa anjeun biwawin ku wau wansiban na jeung kudu nyirian nasab saleres-leresna anjeun bil alifi ku alif. Wajrur sareng kudu nyirian jr anjeun biyain ku iya ma kana kalimah asipu bade nyipatan abdi kana itu ma minal asma'i tinanya minal asma'i tina pirang-pirang isim. Minta kadzu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu min hubana. Minta ka eta tetep tina sapalina itu ma asipu minal asma' dzu ari lapaz dzu. In abana lamun mertelakeun itu lapaz dzu suhbatan kana makna suhbah hartosna anu ngabogaan. Wal famu sareng ari lafad famu hartosna cangkem. Haitsul mimu dina sakira-kira ari mimna bana eta pisah itu mim minhu tina lafad famu. Abun akhun hamun kadaka wahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Abun ari lafad abun akhun jeung lafad akhun hamun jeung lafad hamun hartosna abun ma bapa akhun madulur hamun ma ipar. Wahanu sareng lafad hanu hartosna bobogaan awewe. Kadzaka eta tetepnya kitu deui saperti lafaz dzu sareng lafad pu dina pada ma'asipu minal asma. Wa naqsu bari ari i'rab nukus kurang nukus teh. Ahsanu eta leuwih sae itu ahsanu eta leuwih sae tibatan itmam. Itu nukus min fi hadzal akhiri dina ieu anu akhir. Wa fi abin wa taliyaihi yang zuru wa qasruha min naqsihin na asharu. Wa yang zuru sareng langka itu nukus fi abin dina lafad abun wa taliyaihi sareng dina anu nyanding dua kana lafad abun nyatana akhun sareng hamun.
Wa qasruha sareng ari ngosor keunana kana itu abun, kana itu abun wa taliyaihi asharu eta leuwih masyhur, eta masyhur itu qasru min naksihinna tibatan nganukus keunana kana itu abun sareng taliyaihi. Wa syartu dzal i'rabi ayyudofnala lil ya kaja'ahu abi kadza tila. Wa syaratu dzal i'rabi sareng ari syarat pikeun ieu ngairoban asmaus sittah ayyudofna eta yen diidofatkeun itu nu sadayana la teu meunang idofat lil ya'i kana iya mutakallim. Kaja'a akhu bani namirin ari kaja'a akhu abi kadza tilain ari contona eta saumpamana lafaz ja'a akhu abi kadza tilain. Ja parantos datang saha akhu abi kadza tilain, akhu abi ka dulur pameget ti bapa anjeun, da tilain bari anu ngabogaan sifat kaluhuran. Bil arifir fa'il musanna wakila idza bimudmarin mudhofan wusila. Irfa kudu nyerian ropa anjeun al musanna kana isim anu ditasniahkeun bil alifi ku alif. Wakila sareng kana lafaz kila idza wusila di mana-mana ditepungkeun itu kila bimudmarin kana domir mudhofan bari anu diidopatkeun itu lafaz kila kana domir. Kilta kada kasnani wasnatani kabnaini wa bnataini ya jariyani. Kilta ari lafaz kilta kadzaka eta tetep nya kitu deui saperti lafaz kila dina pada ida wusila bimudmarin dina pada irfa bil alif. Isnani ari lafaz isnani wasnatani jeung lafaz isnatani iya jariyani eta berjalan duanana itu isnani jeung isnatani kabnaini bari saperti lafaz ibnaini wabnataini jeung lafaz ibnataini. Wa takhluful ya fi jami'i hal alif jarron ban wa nasban ba'da fathin qad ulif. Wa talufu sareng ngagentian naon al ya'u iya al alifa kana alif bi jami'iha dina sakabehna tina anu kabeh. Jarron dina tingkah jr wa nasban jeung dina tingkah nasab qad ulifa parantos diuningakeun itu iya ba'da fathin dina sabada fatah. Warfa biwawin wa bi ajrur wan sibi salima jam'i amirin wa mudnibi. Warfa jeung kudu nyirian ropa anjeun biwawin ku wau wa biyain jeung ku iya. Warfa jeung kudu nyirian ropa anjeun biwawin ku wau wajrur jeung kudu nyirian jr anjeun wansib jeung kudu nyirian nasab anjeun biyain ku iya kana naon salima jam'i amirin kana isim anu salamet tina jamakna lafaz amirun wa mudnibin sareng jamakna lafaz mudnibun. Wasyibhi dzaini wa bihi isyruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Wasyibhi dzaini sareng anu nyarupaan dua kana lafaz amirun sareng mudnibun. Wa isyruna sareng ari lafaz isyruna wa babuhu sareng babna itu isyruna ulhiqa eta dimulhakkeun itu isyruna wa babuhu bihi kana jama mudzakkar salim. Wal ahluna jeung ari lafaz ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadda wasinuna wa babuhu wa mislahinin qadiyarid dal babu wa huwa inda qaumi yatorid. Ulangi tina nu tadi wal ahluna jeung ari lafaz ahluna ulu jeung lafaz ulu hartosna teh anu ngagaduhan wa alamuna jeung lafaz alamuna alam illiyuna jeung lafaz illiyuna eta mulhak jama mudzakkar salim hobarna dibuang. Wa araduna jeung ari lafaz araduna hartosna pirang-pirang zagat syadda eta syad itu lafaz araduna wasinuna jeung ari lafaz sinuna hartosna pirang-pirang tahun wa babuhu jeung babna itu isruna eta sad hobarna dibuang deui. Wa qad yaridu sareng rajeun datang
Naon dal babu ieu bab sinuna mislahinin bari saperti lafad hinun wa huwa jeung ari itu dal babu qadiyari dal babu mislahinin ya toridu eta narima kalaku itu dal babu inda qaumin mungguh ulama nahwu wa nuna majmu'in wa ma bihil tahak faftah wa qallaman bika srihin natok wa faftah jeung kudu matahkeun anjeun nuna majmu'in kana nun nu aya dina kalimah anu dijamakeun wa majeng kana kalimah il tahaqo ngamulhaq itu ma bihi kana bihi kana nuna majmu' wa qala sareng parantos salit sahaman ulama natoko ngucapkeun itu man bikasrihi kana ngasrohkeunana kana itu nun wa nunu ma sunia wal mulhaqibi bi aksida kastamaluhu fantabi wa nunu ma jeung ari nun nu aya dina kalimah sunia parantos ditasniahkeun itu ma wal mulhaqi jeung nun nu aya dina kalimah anu dimulhakeun bihi kana itu ma sunia istamalu eta parantos make para ulama nahwu sadaya hu kana itu ma sunia wal mulhaqi bihi bi aksidaka kalawan sabalikna itu nuna majmu fantabih mangka kudu inget anjeun mabita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'an wa ma jeung ari kalimah qad jumi'a parantos dijamakeun itu ma bitain kuta wa alifin jeung alif yuksaru eta dicirian jr yuksaru eta dicirian jr ku kasroh itu ma fil jarri yuksaru eta dicirian kasroh itu ma qad jumia bi alifin wa ta'in bil jari dinan lika jr wa pin nasbi jeung dinan lika nasab ma'an barina bareng kadza ulatu walladzisman qad ju'il ka adriatin fihi da aidon kubil kadza eta tetep nyakitu deui saperti ma qad jumia bi alifin wa ta'in dina pada yuksaru fil jarri wa pin nasbi ma'an ulatu ari lafad ulatu walladzi jeung jamu muannas qad ju'ila parantos dijadikeun itu alladzi isman kana jadi nami kadriatin ari contona eta tetep saperti lafad adriatun za ari ieu yuksaru fil jarri atawa alladzi qad ju'ila isman kubila eta ditampi itu za fihi dina itu alladzi aidon deui wajurro bil fathati malayan sorib malam yudof aw yakuba da al rodib wajurro jeung kudu nyirian jr anjeun bil fathati ku fathah ma kana kalimah layan soripu teu narimatan win itu ma malam yudof salagi teu didopatkeun itu ma aw yaku atawa teu kabuktosan itu ma rodipa eta ngikuti tawa ngagiring itu ma ba'da al dina sabada alif lam waj'al linahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna waj'al jeung kudu ngajadikeun anjeun anuna kana nun linahwi yaf'alani pikeun saumpamana lafad yaf'alani raf'an kana i'rab rafa wa tad'ina sareng lafad tad'ina wa tas'aluna jeung lafad tas'aluna wa hadbu halil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlama wa hadbu jeung ari ngabuang kana itu nun simatun eta jadi ciri itu hadbu lil jazmi pikeun i'rab jazm wan nasbi jeung i'rab nasab kalam takuni litarumi madlamatan ari contona eta saumpamana lafad lam takuni litarumi madlamatan lam taku teu kabuktosan anjeun ni ka kaula litarumi eta karana ngamaksud kaula litarumi eta karana ngamaksud anjeun madlamatan kana kakeuheul atau kana pangdolim
Wasami mu'talan minal asma'i ma kal Mustafa wal murtaqi makarima. Wasami jeung kudu nyirian anjeun nganamian anjeun mu'talan kunami mu'tal minal asma'i nu tetep itu mu'tal tina pirang-pirang isim. Makana isim kal Mustafa tetep itu ma seperti lapad Mustafa wal murtaqi sareng saperti lapad murtaqi makariman kana pirang-pirang kamulyaan. Jadi maf'ul tina lapad murtaqi. Fal awalul i'rabu fihi kuddiro jami'uhu wa waladi qad kusira. Fal awalu mangkari anu awal tegas nama Mustafa al i'rabu eta ari ngairobanana itu eta ari ngairoban fihi dina itu awal kuddiro eta di muqaddarkeun itu i'rab. Jami'uhu tegasna sakabehna itu i'rab. Wa huwa bari ari itu awal alladzi eta isim qad kusira parantos dimaksurkeun itu alladzi disebut wa isim maqsur. Wasani jeung ari anu kadua tegasna mah naon murtaqi mankusun eta isim mankus wa nasbuhu jeung ari nasobna itu mankus dhahara eta zahir itu nasbu. Wa rafuhu jeung ari ropana itu mankus yunwa eta diniatan itu rafu kada barina tetep nyaki itu deui saperti rafu yujarru dijarkeun itu isim mankus aidon deui. Wa fi'lin akhirun minhu alif awawun aw yaun famu talan urib. Wa fi'lin sareng ari anu mana wae tina fi'il akhirun anu ari akhirna itu fi'il akhirun nu ari akhirna minhu tina itu fi'il alifun eta alif awawun atau waw aw yaun atawa iya. Fa uripa mangka eta diuningakeun itu ayu fi'lin mu'talan kunami mu'tal. Fal alifan wi fihi ghairul jazmi wa abdinas ba maka yada yarmi. Fanwi mangka kudu nganiatan anjeun fihi dina itu fi'il mu'tal ghairul jazmi bari sarianti jazm al alifa kana alif. Wa abdi jeung kudu ngadohirkeun anjeun nasba makana nasobna fi'il kaya da'u tetep itu mas seperti lafad yada'u yarmi sareng lafad yarmi. Warraf'a fihi manwi wahdib jazima salah sahunna taqdi hukman lazima. Wanwi jeung kudu nganiatan anjeun arraf'a kana i'rab rafa fihi ma dina itu yada'u sareng yarmi wahdib jeung kudu ngabuang anjeun jaziman kana anu ngajazamkeun salah sahunna kana tiluanana tina anu tilu takdi mangka nyumponan anjeun hukman kana hukum laziman anu misti itu hukum. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.